Capek jadi independent woman, syuting sana syuting sini, berangkat isuk balik peting, nyebat ngeunah meureun ieu. Punten. Kamana nu bogananya? Punten. Punten. Maling, maling, maling. Coba ari dagang nu merenah, jam mulai nu meuli. Hampura teh, nonton bola keur peuting. Bisa naon teh? Kopi. Ieu teh. Tuh, rek kumaha kawina aing. Mun model lalaki kabeh gak mapan doang kieu. Sebagai independent woman, punten teh. Teh hari independent woman naon teh? Moal ngarti lah kakak mah, gaji ge di bawah UMR. Sulit kuari cari cowok mapan. Kebanyakan cowok sekarang mau kondo, ada baik hatinya, gajinya memprihatinkan. Independen, ngising segede helm. Bisa teh dia repeh, risih aing ngadengena, nggak bisa teh. Justru sekarang ini waktunya independent woman unjuk gigi teh. Tapi teh doang dia carana. Aing ge sarua independent woman, cuman bedanya gua mah nggak berisik kayak lu. Kayak naon bre? Nyaho tadi ngomongkeun naonnya? Den Pepsodent gitulah pokoknya mah. Mending ilu aing lah jeung dia. Aju warung dia kumaha bae warung mah mentak bencar hulu aing ngadenge budak. Aing ge independent woman sarua. Anak aing tuh di imah 17. Oh, Agus lapar, Bu. Repe di Agus. Emang dia doang nu lapar. Nyin masalah bae dia di sana. Cuman aing mah santai bae di bawana. Aing ditinggalkeun ku salaki, kuari kawin deui tuh jeung tirek janda. Sah. Alhamdulillah. Tapi aing mah tara haliu dong dia. Senggol sana, senggol sini. Dia mah teu cocok jadi independent woman. Dia mah lebih cocok jadi annoying woman.